Ujlik dampa suku napak kana lemah. Sorana karasa ender. Beredag. Sora panto anu harita ditutupkeun satakerna. Maklum nu ambek. Nutupkeun panto oge kuat kasorana handaruan. Manehna kebat ngulonkeun leumpang ngagidi bari mawa ka ambek. Tungtung baju daster satengah ditarik ka luhur siga nu hayang laluasa leumpang. Sakitu keur ngaruy oge kot kate dipayung-payung acan. Lain eueuh payung ngan kaburu ku ambek siga nu poho yen di luar masih keneh ngaruy. Dasar lalaki kurang asem. Dibaeudan sapeuting oge kot ka ngadu ka Mama Haji. Bongana atuh da ngadon kabejakeun mi dua hate. Saha awewena nu hayang dicandung. Ih, bararaid teuing. Teu sudi teuing kudu akur jeung maru sagala. Lamun seuk kapanggih jeung awewena ditongtak disakalikeun sia ku aing. Kurang ajar tah awewe teh ngadon ngagoda kanu boga salaki. Eta deui nu jadi salaki. Ngadon hayo rek ngadoni ka Mama Haji. Yah, moal heueuhna dibelaan Mama Hajina oge. Kitu kutuk gendengna anu harita ngagidi ngulonkeun. Tungtung baju nyingsat ditarik ku leungeun sabelah ka luhur. Sedengkeun leungeun nu hiji deui mindeng gagaro kana sirah. Siga nu garo-garo teu ateu. Bitis jeung pingping tempo ngabuliglag. Biwir noroweco gegerendengan sorangan. Bade angkat ka mana atuh mamah teh? Sakieu nya hujan. Jaba geuning teu nganggo payung atuh. Eta raksukan kuat karan cucut. Wadadang Ersutisna tumanya kanu keur leumpang ngagidi. Harita meh ngadupak manehna anu keur cingogo bari ngoreh-ngoreh runtah nu nyocokan dina wahangan. Horeng anu keur ngagidi bari kulutus teh Mamah Nur. Manehna aya maksud rek nyusul Kakang Prabu nu jadi salakina anu harita keur ngadoni ka Mama Haji. Rek hareup Mamah Nur nembalan kanu bieuna nya. Panon mah teu nolih kanu bieuna nya, tonggoy we leumpang dibarengan ku jamotrot. Wadadang ukur gogodeg bari rurat reret kanu ngaliwat hareupeunana. Panon wadadang Ersutisna kuat meureun deui ningali satengah pingping jeung buah bitis anu bodas tur kulimis ngaliwat hareupeunana. Tuluy pindah panempona kana lebah imbit. Rada lila meueusan neuteup kana imbit Mamah Nur anu katara guplak-giplek. Biwir wadadang kumecrek panon gular giler marengan imbit Mamah Nur anu eca ngatupu. Abong keur hujan, kaayaan jajalanan leueur, katambah wadadang numpukeun runtah tina wahangan lebah tincakeun. Na ari sorodot kedebut Mamah Nur ngadon labuh, badana ngudupung nangkuban. Sora badan anu tibebeut ngagedebut, sorana tarik alah mananang ka asak murag. Samalah baju dasterna kuat kasoeh ti handap nepi ka lebah imbitna. Sigana katarik waktu ti seureuleuh. Atuh imbit anu tadi diawaskeun ku wadadang harita atra katara ukur katutupan ku calana jero. Mireungeuh anu labuh nangkuban teu jauh ti dinya, gentak wadadang muru kanu nangkuban. Maksud rek nulungan. Ngan edas wadadang katara siga nu ngarasa bingung kudu kumaha nyapi lampaheun. Ari rek dipangku lain pangkueun ngarasa moal katanagaan. Jabati kitu imbit Mamah Nur katara ngabuliklak. Wadadang samar polah kudu kumaha nulunganana. Nu nangkuban hudang keuneut katambah imbitna ngabuliklak tutupaneun. Antukna wadadang ngadon cingogo nagog hareupeun anu harita ngudupung. Ragamang leungeun wadadang duanana ngadon ngaragamang gap kana imbit Mamah Nur anu harita katara.
Maksud wadadang mah haat rek nulungan ngaheulakeun nutupan imbit anu katembong ku dampaleungeunna. Sok padahal sagedena oge dampaleungeun pamohalan imbit anu ngeusi turada badag teh bisa katutupan. Gantawang Mamah Nur ngadonyarekan ka wadadang bari panangan pakupis ngepeskeun leungeun wadadang anu harita dipake nutupan imbitna. Sua nanahaan ieu teh make rugumung ragamang kana bujur dusun kolot-kolot teh sok lesotkeun montong ditaleukeum sagala ceuk Mamah Nur bari ukai-ukai rek udang. Sanes dusun wa mamah mung ieu imbit Mamah ngaliglag. Wadadang urup-up nembalan dampaleungeun wadadang angger dina imbit Mamah Nur siga nu rapet. Teu wasa lamun imbit Mamah Nur ngaliglag kitu pamikirna. Paduli teuing bujur-bujur kuring keun wae ngaliglag mah. Ih, sok lesotkeun. Sok montong ditaleukeum kitu. Mamah Nur nembalan bari ukai-ukai hudang tina nangkubanana. Teu burung Mamah Nur bisa hudang. Sanggeus nangtung Mamah Nur ngajengkat ninggalkeun wadadang anu angger cingogo. Mamah Nur ngaleos tanpa pamitan ninggalkeun kanu bieu nungkup imbitna. Ngaleos dina kaayaan baju kalotor urut labu. Tukangna soeh katembong lebah imbitna. Kakara oge Mamah Nur ngalengkah aya 10 meterna teu ku hanteu. Sologrong Congo Awi nyologrong hareupeunana. Congo Awi ngadon ngait kana baju Mamah Nur lebah hareupna. Barawak baju lebah hareup soeh ngabarawak ngaluhuran puhu pingpingna. Kakait ku Congo Awi teu katingali ti memehna. Lamun harita aya awi nyologrong hareupeunana. Ongkohan harita lebah pengkolan. Pantes mun teu katingali aya nu manggul awi sok komo dibarengan keur ambek. Leumpang oge teu ieu luak lieu. Kitu deui Mang Kusmin anu harita keur manggul awi teu katingalieun lamun harita Congo Awi anu keur dipanggulna ngait kanu keur leumpang. Teuing pedah lebah pengkolan, teuing pedah kahalangan dedeleuan. Dasar sisit kadal ceuk paribasa teh mah. Kakara oge bieu cilaka bari kawiwirangan kari-kari ayeuna baju lebah hareupna soeh deui ngait kana Congo Awi anu harita keur dipanggul ku Mang Kusmin. Mamah Nur awong-awongan nyarekan ka Mang Kusmin. Dedeleuan atuh barang bawa teh. Tah Congo Awi ngait kana baju. Kumaha rarasaana nanya jelema teh. Mamah Nur nyarekan ka Mang Kusmin anu keur manggul awi. Mang Kusmin ngarasa reuwas. Kabireungeuh baju Mamah Nur ngait kana awi anu keur dipanggul ku manehna. Aduh, punten Mamah, sanes dihaja teu katingali ku Mamang teh. Ceuk Mang Kusmin ngarasa reuwas. Manehna ngenyang awi anu keur dipanggul supaya baju anu harita ngait kana Congo Awi lesot. Nah, ari barawak teh lebah baju anu ngait dina Congo Awi ngabarawak nambahan soeh. Punten Mamah, aduh hapunten pisan Mamah. Punten kumaha sia teh. Deuleu ieu baju lebah hareup soeh kakait ku Congo Awi. Ceuk Mamah Nur tutunjuk bari badan milu nuturkeun kamana gesehna Congo Awi. Da puguh baju nu ngait teu daek lesot. Mamah Nur nyarita deui bari tutunjuk kanu manggul awi. Sok lesotkeun, lain dipanggul bari dikenyang kitu. Hese lesotna atuh deuleu dicecekel mah. Mamah Nur hohoa ka Mang Kusmin nitah ngalesotkeun awi tina panggulanana. Lesotkeun naonna mah? Ceuk Mang Kusmin kalah kamalik tumanya siga nu ngarasa bingung. Awi angger dipapanggul bari angger dibedol sangkan baju anu harita ngait gancang lesot. Jih, dasar si ontohot sia. Awi na lesotkeun deuleu ulah dipapanggul kitu.
atuh angger ngait gitu Mas ya. Ceuk Mamah Nur bari badan nutur-nutur ka mana muterna Congo Awi. Mun harita aya nu ngalalajoan mah moal teu surak sigana. Ningali Mamah Nur jeung Mang Kusmin siga anu keur main debus. Mang Kusmin karek sadar, gentak manehna ngecakeun Awi anu keur dipanggulna. Antukna baju anu ngait kana Congo Awi teh teu buru nglesot. Ngan orok kaya. Baju tapak kakait ku Congo Awi soeh ti handap nepi ka ngaleuwihan saluhureun puhu pingping. Eukeur mah ti tukang soeh nepi ka katingali imbit sawaktu labuh. Kari-kari ayeuna soeh ti hareup nepi ka saluhureun puhu pingping kakait ku Congo Awi. Pantes lamun harita Mamah Nur ambek ngagugudu. Amarah siga nu teu kawadahan. Barang baju anu ngait kana Congo Awi geus lesot, sirili Mamah Nur nyampeurkeun ka Mang Kusmin. Teu anta parah, gaplok, gaplok. Pipi Mang Kusmin kenca katuhu digampleng ku dampal panangan Mamah Nur satakerna. Najan tanaga awewe, ari keur ambek mah kawilang tanagana gede. Mang Kusmin kuat kangowowong ditampiling ku Mamah Nur. Adau, cenah. Mang Kusmin ngagorowok bari ngabangkieu. Kunaon ari Mamah make nampiling ka Mamang? Ceuk Mang Kusmin bari nungku pipina. Pipina karasa peureus lain lumayan. Kunaon? Deuleuh tah kumaneh. Baju aing kuat karangsak ku Congo Awi. Ceuk Mamah Nur bari nemokeun baju anu soeh nepi ka luhur. Sumuhun, apanan sanes dihaja mah? Mang Kusmin nembalan deui. Leungeun angger ngusapan pipi anu ditampili. Mamah Nur teu sadar, lamun harita tapak soeh nu ditembongkeun ka Mang Kusmin teh, soehna nepi ka saluhureun puhu pingpingna. Pingping Mamah Nur katut barang berhargana, nampu pisan hareupeun beungeut Mang Kusmin. Mani beureum tur kandel. Bibir Mang Kusmin nyoara deui dibarengan ku kumetap. Nyebutkeun warna calana jero anu dianggo ku Mamah Nur bari nyebut kandel sagala. Ngomong naon sia? Paduli teuing kandel mah. Boga aing ieu? Ceuk Mamah Nur nembalan ngarasa teu ngeunah disebut kandel ku Mang Kusmin. Hiu dampal panangan rek nampiling deui. Gentak Mang Kusmin ngagiwar. Dampal panangan Mamah Nur teu meunang nampilingna. Badan Mamah Nur nubruk awak Mang Kusmin, tayohna kabawa ku tanaga sorangan. Dasar Mang Kusmin, badan Mamah Nur anu harita nubruk kana badan manehna ngadon dirangkul, bari ngaranggeum lebah imbit anu harita ka tembok. Ih, nanaonan sia? Ngadon nangkep, ih, sok pesotkeun, bau deuleu. Bari eta kokod ngadon cubuk cabakana bujur sagala sia. Kurang ajar sia teh. Mamah Nur teterjelan ngalesotkeun tangkeupan Mang Kusmin. Har, ari Mamah, apanan bilih Mamah geubis teu ditangkep mah. Ceuk Mang Kusmin nembalan bari nyerengeh pika sebeleun. Nyaho sia? Ceuk Mamah Nur dibarengan ku cumiduh bari jejepris. Bari nyurungkeun awak Mang Kusmin. Mamah Nur ngaleos ninggalkeun Mang Kusmin. Bari baju soeh ti tukang ti hareup rada meungeusan. Mang Kusmin ngagerendeng sorangan bari ngusapan pipina anu tadi ditampili ku Mamah Nur. Keun wae lah jamak we sakieu mah. Ongkohan aya buruhna. Ceuk Mang Kusmin ngadon ngocomang dibarengan ku Sumeuha siga nulada. Ari wadadang Ersutisna tita tadi oge nyerangkeun ti tempat sawaktu Mamah Nur labuh, ningalikeun hoghagna Mamah Nur jeung Mang Kusmin. Manehna teu wani nyampeurkeun. Bisi kabarerangan deui pamikirna. Wadadang ukur nyidik-nyidik kana lebah baju Mamah Nur anu soeh di kajauhan. Dibarengan ku Sumeuha teu eleh ku Mang Kusmin. Sanggeus Mamah Nur leumpangna jauh ti dinya, wadadang ngadon ngacungkeun dampal leungeunna ka Mang Kusmin. Dibales ku Mang Kusmin, ngati kanan Mang Kusmin nyieun dampal leungeunna sorangan
bari seuri ditujukeun ka Wadadang R. Sutisna. Cag Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.